nyalira aing sorangan di mana angkat di munggul pemenang aja ngahaja aing di kapringgandani maksud maing dek milu seserahan dina mangsana hayang ini ti pringgandani dek haul aing panganten anak aing panganten lalaki kaulna aing dek diakod ku aing dina mangsana seserahan neunun kadeudeuna kanyaho jadi anak sabab aing kakara minantuan sabab aing kakara bebesanan komo bari jeung baraya leres asa kumaha bot abdi tere boga insu euy nuhun agan mudah-mudahan we kan mudah-mudahan cingkeng kabul maha agung ih geus sabaraha poe bar 403 dinten aya di dieu teh nun bawa naon suluh we nun kangge engke dina mangsana pesta bilih nya kitu teh anu aya we maklum di kampung malihan kangge sumenir mah abdi teh 8 aya genep jajan 8 siem buncis 3 beungkeut sanes teu hoyong nu sae nanging nya kitu ngukur kana kamampuan kir bados jangan memaksakan apa adanya iya apa adanya saja paingan atuh irung beak dari pakai souvenir didagu ori sueuing ah hus kumaha teh sia teh bar iya nun dege net kaula nu eueuh perubahan tangga bisi aya perubahan tanggal nah rek ditetepkeun wae kawina si Gatot teh dina poe Senen tanggal 17 teu aya kaula nu eta anu geus direncanakeun teh timbalan memang eta waktu anu leuwih halus bilih eta masin bilih halo naon bilih hujanina mangsana pesta masin pasrahkeun ka abdi nyarangna masin persanten kapun lanceuk nyarang mah kulan asa sajena we nu komplit kulan hayam bodas genep 2 ganana we 7 tumpeng 14 ka hayang sia cenah celana lepis celana lepis ya genep baju we 3 jang bapak lawan bodas jang ngubur bapak ish ngasa teh teh cicing uluh sae nu uluh euy mun ngampul aing bujur net kaula naon jiga ngalamun si jenet anu mawi aya dugikeun naon sare janten benu selaksa ulah jadi duka ulah jadi rengating penggalih rakarya weh kaula teh aya sangemkeun sakedi ieu naon net aya kahayang naon coba kaula teh parantos nampi gana meramu tisah net tisah nyun tisah ai gana meramu teh naon tuning nu mata kudu rek bergaul kitu deui teu nyaho gana meramu acan geuning dihandapna teh Bhinneka Tunggal Ika si gelo nu kitu mah Garuda Pancasila oh gana meramu terus ti dewa soratan katinggalan ti dewa suara tanpa ketinggalan ti dewa kumaha cenah he Arjuna ieu make he heula kan tenang make he ho kumaha cenah anjeun cenah rek bebesan anjeun Bima kitu ceuk dina suratan pakatinggal ye lamun anjeun cenah rek bebesan anjeun Bima yakin anjeun teh bakal pecah belah antara Dur jeung Baraya bakal dordar pasea dulur jeung Baraya bakal nimulkeun beneng seweng antara Baraya jeung dulur ku hal eta atuh kaula teh reuasnya neme teh ngadamel serat nyata dihaturkeun ka Aceuk Ratu di Pringgandani ngutus pun Sumitra rehing Gatot Kaca teh dibatalkeun kawina kapergiwa ya Bima Singamabra ya Bima Singamabra Gendera ayana gendera tingkah
mah papaya kena lara nafsu kagila-gila ratasena nafsu socanak ampir keluar geremacan sindrang baya waosna kekerot hayana kilejak ganeng aya anak we aya tita tadi oge det laulanu sadaya-daya ieu bener ieu surat tanpa katinggalan ti dewa leres kaulanu lamun ieu surat tanpa katinggalan ti dewa ngamuk ka mana ka sawarga dewa naon anu bare kitu pangrasa ai teu percaya teu yakin eta caritaan daek teu daek si jenet dina waktu aing ngabohong teu doa buah ka anak aing sanes kaulanu teu bisa dalamun ieu teh mah surat tanpa katinggalan ti dewa aing init ka sawarga matak nyebah di aing teu asup akal lamun ieu teh mah anak aing barageun lamun ieu teh mah surat tanpa katinggalan daek teu daek ieu lain surat tanpa katinggalan tapi ti sora anu katenyo ieu kapangaruhan sia anu sinis teu kaulanu kapangaruhan sia coba mar iya nun aya sabi sia ieu jawab aduh aya anak nun ayo ngomong isi abdi maksa ngawaler aya sah dina larasan dia isi abdi tita tadi oge isi abdi memulahan suluh keterang dina onaon hadieu soteh kaulanu wilih nguningakeun aya tamu nyatana salira juragan ageung nya atuh dina waktu ayeuna hasakseni rupina ku salira juragan ageung nguningakeun teterang aya saha-saha tita tadi nama kaulanu juragan bener si Semar caritaan eta di mana nun lamun si Semar kitu yakin sia edan nah nun teu percaya aing ieu salat tanpa katinggalan sijileun beda kana hate aya sapot abdi kan aya sabi hadieu duka sinda abdi mah teu terang kita tadi ge bebersih we kulan di luar di tebih pisan di patamanan maklum barara pisan dina waktu ieu teh abdi nya kitu da puguh bagian SSP naon SSP mun sasapu itu kulan teu terang aya saha-saha ka dieu teu ulu biung kulan ka dieu teh dumeh agan we kaulang katinggal rentang-rentang ti katepihan teu percaya dina lebah dieu net hampura aing era aing wirang moal teu dieueuh ku jelema lamun ieu si Gatot nepi ka yakin dibatalkeun ge nuhun net nuhun nyeri hati aing Hanas aing geus dibeja-beja aing teh boga minantu teh boga incu nasreueusnya deh hanas reus kari-kari dibatalkeun laila moal pati-pati si Gatot Kaca dibatalkeun lamun teu boga dosa si Gatot Kaca boa si Gatot Kaca teh melanggar mahkamah sopan santun kajianet teu sudi aing boga anak kawirang teu sudi aing boga anak edan gitu jeung tibatan aing kudu era jeung tibatan aing kudu wirang ku sararea leuwih hade anak aing dipodaran ka mesin wala kotara Bima ngejati payunan Arjuna lumpat maksad ka melajang tengah nyatana bakal maehan Gatot Kaca sasat pada nyiksa putrana ujang itu tinggal ujang lu Gusti itu nepi ka luncatan itu cilaka ieu mah ulah aduh itu beca genep katabrak deui itu aduh itu kocak teh tukang becak aja jak bincurangna
Gusti tukang suuk bahe. Alah, tukang naon deui? Aduh, tukang rokok ti papala tawat. Tukang kupat tahu. Tukang kupat tahu nyungkur. Aduh. Hulu dulu itu helicak oge tabrakan. Amuin, ujang kuaboha deuleu. Kakang Semar nuhun, anjeun geus bisa ngahalangan. Geus bisa nyalametkeun kaula lamun seug dibejakeun mah lapur kaula bakal menang panyiksa. Duh ka atuh nuhun. Kaula dek mikir heula Kakang Semar ieu teh kumaha jadi kieu kaula teh Kakang Semar. Pangaulaan angkat teh ujang. Anak kingas tajinga dawala ka dieu masing darekeun siralai wayahna dewek nek nitah ka ari lain sararea dina waktu ayeuna jang wayahna ilaing kudu init nyaeta geura bujengan itu Gusti Patih Juragan Sumitra anu lumampah da moal tentrem lumampahna pasti bakal huleng jentul di jalan wayahna bisi kumaha onam ku si laeng geura udag asta jingga dawala geura ini coba wayahna si laeng kudu ini Sino gencang bisi no gencang Juragan Patih Sumitra deuleu anu nganterkeun surat teh nya mangkaning surat pembatalan tah kitu si ayana naon Kang bisa ayana naon di jalan deuleu wayahna si laeng kudu nyusul ka itu kana naon Pak sudah ongkos teu boga is ieu dina loket dewek aya tah bawa gitu mama ikut aduh saha nu bau kana duit yeun geurang keur susah dia songan duit tinggal jeleng gue keur susah dia songan duit kahalangan ku 3 kotak gajeleng we gila-gila nya Kang lain 3 kotak atuh kana tehel mah 3 tehel gitu belegu kabeh ge cinta kana duit mah nya Kang ya bagi duakeun jeung kuring receh doyot pira ku kudu disoekeun ku aing dihajar abdi kena eta Pak haji gini jang sae atuh dina waktu ieu Muhammad gijing sila bengkok sinu mah tah kitu lalajoanan siling ulah loba omong tuturkeun bisi kumaha onam da moal tentrem lumampahna Juragan Patih Sumitra deuleu nyaksi we Kang menyaksi sae keur made disusure ku abdi dina waktu ieu bade dibujenganna atuh ku abdi pamilih kumaha onam ini kumaha nya geus kejadian da eta dorma nu kitu teh susul wae ku aing dorna kitu geus kalak Paul mun jurig mun kita tadi heuh kumaha tuh pantos kieu Pak ini sae atuh Pak permios ojo ayo kitu kaayaan di Madukara Arjuna dina waktu sieun teu tentrem manahna istuning dina manahna Dordar Parasea nah kumaha carana pikeun ngungkulan ieu kajadian kapuguh ieu kajadian teh sasat dihajar ai teu ngagugu ka komayana kumaha da puguh guruna ku anjeun tuna lampah eta nyatana Bima anu lumampah ka melajang tengah maksad nyekseukan Gatotkaca naon anu jadi pasoalan naon anu jadi marga lantaran pangna ieu dibedokeun atuh astra jingga dawala manu maksadna bade ngabujengan ieu Patih Sumitra anu lumampah ka pringganani kacarios di marga sopana marga jalan sopana alas pringgani ngacala Raden Gatotkaca sasat nuju ngontrol kaayaan negara nuju matroli negara lalu mampah ngepek sodir merakibing sosoderan tinakan dengane pun macan-macanan aja Sinjang kirut saja tining wayang benjang ladra ing lumampah
Batur jenuk mangka weruh balaria mangka priyatna mangka tingkatkeun keamanan dina waktu ayeuna sok sanajan kasebut di negara subur makmur kemari pallo cinawi aman santosa keur talaharja tapi teu kurang-kurang oknum-oknum anu masih keneh diharudum anasir anu masih keneh balawiri anu ngahaja bakal ngaganggu katentreman masyarakat ku hal eta masyarakat atawa rakyat sadaya anjing ulah rek ngandalkeun aparat negara wungkul tapi minta supaya bala bantuan tiada anjing sadaya nyingkirkeun bajulkeun kensa kaduhu pamohalan ngahonta negara subur makmur bisa laksana tanpa gawe anu rancage tangkil ganggangan ya beladi tunai arisil amunya kamu bikin pelita Pasir sariak layu mapai keur nyaman pikir keur sedeng rambutan ada di Bandung di waduk meser di hutan kieu jami apa beda ingkang wonten satengahing marga
Denira kang samya wonten satengah king marga ingkang samya padang alaga ngalaga satengah king alas pringkan dingat salah Raden Gatut Kaca anu dina waktu eta sasat nuju ngontrol kaayaan nagara nanging barang nuju ngahuleng ngaraga meneng katingali rentang-rentang astra jinga sareng dawala jika astra jinga dawala wala astra jinga Dun agan waduh kadir itu juragan enom dawala kade ulah bebeja dibatalkeun kade Semua kape hacur isi mabdi diterima aslinya jeung saha sang pun adi si dawala semah kape hatun ulah diterima ulah aduh nuhun agan tepang di dieu sareng abdi ieu cager sae kulan ot cager maneh sae kunaon sia mewe wae gua panggih mewe ngarayu hayang bere duit sanes agan sanes eta motifna anu sanes naon keun bae ieu pasian artos wagan oge da maseueur di bank nu numpuk teh duit saha da duit batur wungkul teh ieu ulah banyol aslinya banyol ulah dek mana maneh pada ngabujengan juragan Patih Sumitra sing paman Sumitra imalan da ka mana ka Pringgandani ka utus ku tuang rama paman sing ku paman Arjuna ka utus ku tuang rama kulan ka Pringgandani semuhun naon pada nyangakeun serat nyangakeun serat eta surat naon buka tuh sing bener atuh nyeri di teke lu mending ngeng gina tapi ulah juga bebenyit ngomongna tuh udah ngomongna ot abdi lah maneh ti Madukara hari pergi wa aya aya sih lainnya aya nu kerindu jauh ge di jugjugnya nya jauh di jugjug anggang di teang di belaan mentas rakit leueur kunang iteu reueur kunang iteu poe kunang damar caang kunang kanung Cinawon. ampun aing ini ti isuk poe jedur bisa batur nyiksa batur cinta jahat teman ai kerindu manu ditanyakeun teh kabogoh we nya bebende hate bebene hate komo aing geus dibere foto geura nu digugulung teh potret we bari ngahaleuan dulu aya laguna geuning euy kumaha cing kumaha kan kumaha laguna tong dicabuhan aing masuk era di sok dilagar Hocret manehnya asik nu katampa minggu kamari aduh dia figuraan disimpan di HD Yuh, asik anjir aduh potret manehnya mingos belagug sih jeung ada guguna hulu dia anu alusna deui omong teh nu bengona mah henteu nya kan oh cikan fotona mana teh nyo ca nah jika orang utan nah ada cek ukuran dewek mah geulis nu kieu teh geus sedih mah paman Sumitra teh ka Pringgandani sing ka Pringgandani nuhun biasa we geus sabaraha poe maneh aya di kota teh 3 dinten sing usum naon di Tumariti saena nya kitu cewek nuju peceklik pare kuburit ieu Naon ieu? biasa we mun paburanca keur serba salahnya kan Balong kahuruhan. lain kumaha sangkan dipikanyaah euy bebeja kadunungan bejakeun we ku aka heuh kumaha heuh pare kitu kuburit imah kahuruan pemajikan muntaber anak kolera
terus nusara redih bejak. Nusara redih bejakeun. Mahabot. Mau dina waktu itu sih. Munding gitu dia akan mau. Balong ka bentar gelap. Mau dina waktu itu sih. Kejadian itu maritis teh pare ku beurit. Tah eta. Luy. Mau ku ucing. Naon sia teh mau kucing Kucingna dia akan mau. Budak ulang kaduruk. Pemajikan nanti tadi mun naon teh? Mantibur. Muntaber. Heuh, eta muntaber. Waduh, Kitu ulan. bagjat tina menan asta jiga maneh geus aya di hareupeun kaula. Tereh pisan kaula uling panganten jeung pergiba. Sumuh. Malihan ibu mah bingaheun pisan. Ku hal eta. Maneh di pakaula naon? Bios abdi nu nyawer na masin. Bisa maneh nyawer. Biasa sih. Mah, Nyawerna. ya. Wah, kaca-kacana ge sae pisan abdi masin. Kumaha? Upami cilepat mah kapungkur teh abdi teh parancos guguru ka Mang Iin di Jakarta nyawer masin. Kumaha cenah? Rumah cangga jeung manehnya. Nyawer gitu. Manya aya nyawer lagu awet rajet. Lagu eta. Lagu bintang eta teh ning. Lagu bulan Sapasi. Bulan Sapasi. Kumaha bulan Sapasi? Kumaha lagu bulan Sapasi teh, Bot? Bulan Sapasi di langit yang biru. Oh, sia teh. Nyir salah dulu. Lir pena. Barang sawegremagan sapratane pun Raden Patih Sumitra anu dina waktos eta aya nu ngabalangkeun ti satengahing marga. Nyatana ragrag di payunan katut kata Allah. Tobat. Gusti. Dulu itu agan. Kunaon teh? Kunaon agan? Waduh, Paman. Naon ieu teh? Aduh. Ampun ting Raden. Katut kasa. Paman. Agan eta mending menyuwul kicu sih. Kababak gitu. Kunaon teh eta babak aya obat merah. Gaya obat batuk. Nah, kemana karep pae ngomong teh? Untung dalam perikasinya. Tobat. Dina waktu ini aya naon ieu teh, Paman? Saya daya Raden dina waktu ayeuna tiwas mang teh ngabalangkeun. Ngabalangkeun ti mana? Di mana abdi teh bade ngabujengan, Sun? Eta paingan cuk bapaknya perasaan bapak mah seukeut. Kuat nih. Aduh, coba ting pakeun baik. Perasaan bapak mah kuat pisan euy.